Idris mengucapkan terima kasih buat para penonton yang sudah subscribe video kami Perjalanan Cinta si Kopiah Berem. Sekian sampai sini. Aing kuarima bare keputusan aing geus bulet saha bae anu bisa ngelehkeun aing eta jadi minantu aing daripada aing lieur anak aing loba nurkop. Nanti baharnya Pep, hei, Indonesia Am Haji, tadi pokoknya mah Am Haji. iya ya pamikeunkeun nya surat ka barudak ka Basia ieu surat sayembara bejakeun ti Abah Haji. Ini sembarangan Am Haji. Iya sayembara sabae anu bisa ngelehkeun aing engke jadi minantu aing tah kabehan bejaan pemuda. Dan bikinan surat lagi. Pergel ding. Haji suku. Ciloba alasan amat sih. Aya meureun. Aing eleh we kuda kumaha tah. Kieu. Jadi terpergel suku. Nuhun nya. Geus ready tuh. Beb, ya udah kemana Beb? Di Jazz. Naon di Jazz? Jalan-jalan sore. Oke, oke. Beb, Beb, mau kegiatan apa sih Beb? Yo, surat yo. Kaju Sueb. Surat naon yuk? Nyaho baca be. Anunya? Oh, Haji Syep mere surat. Wih. Bohong beneran. Aduh. Penasaran ya, buka lah. Coba Beb, buka Beb. Haji Sueb mere surat naon di. Surat cinta lan yuk. Wih, Jakarta cak kurang mah duit gitu yo. Coba baca Beb. Nah, entah. Surat isina. Baca Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saha anu Baca. anci yuk bacana. Bisa baca tuh? Coba baca Gus ya. Ih. Aing baca coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa anu ngelehkeun aing jadi minantu aing. Wih, bener sih yuk. Oh. Wih. Berarti Berarti orang Aisyah. Aisyah dijodohkeun. Mantap ieu urang. Yuk kudu induan urang ieu. Pastilah ieu mah. Urang boga jurus pan. Menangkeun si Aisyah. Oh, jadi ikang urang. Oke, bener, Gus. Kemajikan, heuh. Ayo. Ayo. Bala amat yuk. Baruan aing. Kopet kemana gitunya? Wah, Hei, surat yo. Surat Haji Sueb. Haji Syep. Yuk, woi, Pet, ini baruan bala amat. Tentang puan. Wih. Naon ieu surat naon? Nyaho. Surat naon nih, Pet? Nyaho baca be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahasa jalma anu hayang ka anak aing datang ka sayembara aing. Haji Sueb. Beneran dia nang dia Haji Sueb? Beneran nama. Geus we, Pet. Kemana? Padan Haji Sueb. Itu anjing. Amun abah ngelehkeun Haji Sueb, abah kawin jeung Aisyah. Itu kan tuh. Ayo, berangkat. Penting nyu mah wah. Oh. Kemana itu? Ya kurang mik yang kasih Ronald ayo Di jalan no. Oh, iya jelema kasep mah yo. Iya, benar nih. Hei, lu ke dapur. Ayo undangan yo. Haji Sueb. Haji Sueb yo. Surat dibaca. Surat naon ini yo? Baca Baca bae. bae. Ini aing yuk. Oh, di sia, baca. Sueb eta baca bae. Si kaing nang surat aing. Surat pasti surat di si Aisyah yo. Oh, Coba baca bae ulah KGR. Bisa macanan tos ya. Aku pun aing nyameureun aing di kantoran. Sekolah tuh. Adiknya. Yo, di Penjamnya di kantoran, berapa tuh bisa maca. poho aing Bib. Iya mati di mana iyo? Jelema kasep apa buku nage kulinya. Itu. Mantapnya.
Kicing aing maca ku memacana anjing sia melengkeun teu da kicing amat. Oh, ngisira maca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keke rada tong dah hikuy di dingin aja pan. Atuh coba baca. Saha anu ngelehkeun aing jadi minantu aing. Atuh. Tah, sia wanin to. Ini tuh Haji Sueb. Tuh ada bulat namanya. Bulat kumaha? Sia kasep ongko kasih Aisyah hayang ongko. Berjuang lah. Lawan. Sia Atuh duluan lah. Duluan lah aing mah. Buka jurus. Buka jurus. Keluarkeun. Sejurusan dibake. Preman dah. 7 jurusan bae dikeluarkeun. Bebas preman mah. Geus ayo, hari ini milu mah wanin tos ya. Lain tuh anu kunaon karang kos kitu doang ieu. Oh, saya orang barang. Ayo, tantang Haji Sueb. Dari dulu si Jasar, Pet. Sar. Woi. Dia kemana, Sar? Atau lu kalembur. Dia ke mana? Biasa aing yo. Tah baca tah. Bikin tah. Ya. Naon yo? Geus baca bae ku sia. Atuh hayulah aing jelu urusan kos kieu mah. Ngarti tah sih maksudna eta naon? Atuh mau bae ngajakan ke saya ngarti meureun. Bisa gelut tah sia. Atuh aing kos kieu geus sia aing kuat keneh. Jelema tiluan mah kowe. Geus ari kitu mah sia ngilu jeung aing. Amun Ayo. beuna sugan bae eta milik sia, bikin ka aing ho. Sar, penulung babaturan Sar. Hoi. Lah aing kudu bikang panghareupan aing lah. Woi, sia orangan ye cager suku. Ari kena bikang mah. Atuh aing normal kana bikang mah bahar. Ayo geus. Bener sia. Jasar. Sekarang mau pembincangan nalagan. Neng, kadio. Kemana ya anak anjingnya? Neng, Kulen, ayo non bah. kadio dia ke lagi. Ayo non bah. Iya abah nayakan saya marah jeung pikeun pisalakin neng ya abah umur geus kolot bae teh anu bahan nyalakeun abah eta bahan jadi salakin neng kumaha siap Atuh neng mah nuturkeun kumaha abah bae. Jeung sakumaha bagusna bae dicek abah bagus. Itu bagus. gitu nek kilo ka sawah Ayo. nah neng tempatnya ieu di dieu ya tempat kendaraan geus neng mah nangguan di sisi we di ditu tuh Saya yakin bar bisa ngalahkeun Haji Sueb. Lain, aing mah yakin jasa. Soalnya aing bogoh jasa kasih Aisyah. Tuh aja saya tuh saya tuh. Ngis ka dia. Woi, duluan saya yakin bisa nyalakeun budak. Yakin. Ayo. Ayo. Tuh, budak geus sendiri tuh geus kumpul. Wah, di dia berarti yo. Dia tempatnya yo. Egan we, angel. Tah aja ayo tanya yo. Tanya. Ye, di mana yo sayembaranna yo? Di sawah. Di sawah. Woi, di tempat gitu. Wah, di dia doang. Benar Ji. Sawah yo. Oh, nggak saya lah, ayo. Jadi gento. Jadi lah. Geus sia calon minantu aing kumpul kabeh di ditu. Oh, nggak saya. Awas tuh, Mas. Pasti menang orang aja. Gak serangan. Kumpul di dia. Woi, dasar. Emang saya diundang. Haji Sueb. Undang aing teh ku si Bahar. Emang saya bukan jurus naon. Ceng jurus naon jeung aing sapu angin, sapu jagat. Ah, lupa nggak sia nyusruk. Dasar. Saya yakin bisa nyalahin Haji Sueb. Yakin aing mah. Tuan geus aki-aki kos kieu itu. Lah, lempang ke kos keo ngarayap kieu yo. Oh, benar oh mana? Woi, nyawa aing koreng leumpang atuh. Gagah. Gagah lempang nama. Woi, Nanya. sia ngaromong bae. Buktikeun kadang di tempatna. Oh, nggak saya lah. Oke. Nggak saya. Dia. Jadi, Sapu jagat, sapu angin. Nggak dia. Pet, pijitan abah, pet. yo ndek kilu dia yo. Anak aing mah moal. Siapa dia? Siapa? Pijitan abah, pet. Man, pijitan man yo. Saya ngelawan Haji Sueb. Pijitan dulu. Ayo. Yo, Haji Sueb yo. Datang ta. Hei. buktikan sia aing sengaja ngumpulkeun sia ge disambarakeun jeung pikeun disalakeun si Aisyah supaya bisa ngajaga dunia akhirat. Ayo sana nu teu heula maju. Ayo geran maju. Nah, jasar tak? Habis jadilah, aing heula. Kita aing jadi bajulan yo. Ke bajulan. Turun nah. Ayo Ronald, lalakeun Sueb, ayo lalakeun. Ayo buah dipon yo. Sudah minum di bajulan yo. Bisa dikotoran baju aing. Mata ta.
Lain aing olahraga heulan yo. Sin ngeluarkeun jurusan Ronal. Hah? Ngeluarkeun jurusan. Dilekeun aing bet. Oh, santai yo, jeung itu kan. Apa aing pamanasan heulan je. Elekin. Sabar teh tuh Haji Suap. Oi, lawan Malaysia. Di dia aing mah yo. Enggak Ronald, angel amat Ronald. Ngalahin. Nonton Haji Suap. Enggas, tadi si Ronald pucar kacir. Tinggal sia duan ayo, tak kenceng kowe. Bim. Berani tuh. Nah, ini ayo. Ke bajunya tuh. Cepat. Aduh. Sabar. Ya. Mari yuk, tapi yuk. Mau dibukain mata aing mah. Gitu bae. Oh, ayo, Mas. Ayo. Ini ngeluarkeun jurusan man. Taminya aing yuk. Ini naon? Aing gangsing ming mah. Di jurusan eta aing penyaho. Main mah. Oh, paman bebas. Cebuan. Siapa nonton kalau dia kikiluan bae. Nek kilo, ayo maju kikilu mah. Aing bedek lah. Urang ge. Ye, terus si pakai hampura. Woi, ya mulainya dia muter-muter bae. Mari giliran sia. Ayo maju. Bahar mah moal gentar. Oke. Lah kurang siap teh tak kolok tah. Yeun sia ka golok aing. Elekin bah. Nah, Udah emak gelis pak Aceh. Nah, apa dia ikut? Kecil amat jurus ya kos gitu. santai amat sia. Ini kok PHI. Imam dia mah. Elekin bah. Tenang, dialihkeun ke Abah. Arak cuek. Bapak na cuek, bapak kolotna datangeun nya dia. Maju sia. Ulah curang. Hei, lu main sim mah, emang kebo. Emang dia kebo, uli lagi sawah. Ayo Neng, orang kawin, abang seleh. Pet, Hoi. ayo. Kejadian kopet boga emak gelis. Oh, ayo.